Assalamualaikum sadayana, wilujeng enjing. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kumaha damang, bagaimana kabarnya? Ayeuna urang diajar bahasa Sunda bab 2 kaendahan tentang rasa makanan dan tanggapan. Sekarang kita belajar bab 2 tentang rasa makanan dan tanggapan. Mohon diperhatikan. Wilujeng enjing bade ke mana? Enjing Siti, bade meser buah. Siti bade ka mana? Oh, sami atuh abi ge bade meser buah. Saurna kamari buahna aramis Buah mah aya nu amis, aya nu hasem Sit. Atuh ari nu amis naon? Anu amis mah samangka, tah amis. Cau oge amis. Apel oge amis loba deui nu amis. Tapi Sit, lamun ngadahar cau, cangkangna teh kudu dipiceun kana tempat runtah. Ulah dipiceun di mana bae. Naha, kunaon kitu lamun teu dipiceun di tempat runtah? Kusabab eta teh bisa nyelakakeun batur Sit. Oh, terus kumaha atuh lamun ningali batur micen runtahna di mana bae? Tah eta teh kaasup pagawean anu goreng. Ku urang teh kudu diingetan ari nu kitu teh, ari micen runtah teh kudu di tempat runtah, lain di mana bae. Kusabab bisi nyilakakeun batur. Jadi, dina guneman eta teh ngajelaskeun tentang rasa kadaharan jeung kalimat tanggapan. Jadi, kadaharan teh aya anu rasana amis, aya anu rasana hasem, aya anu rasana lada, aya oge anu rasana pahit atawa kesed. Jadi, makanan itu ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada yang rasanya pedas, ada juga yang rasanya pahit. Contona buah, rasana aya anu amis, aya anu hasem. Contohnya, mangga rasanya ada yang manis, ada yang asam. Cengek rasana lada, cabe rasanya pedas. Cau asak rasana amis, cau atah rasana kesed. Pisang, kalau pisangnya matang rasanya manis, kalau pisangnya mentah rasanya sepet. Permen, rasana aya anu amis lada, aya anu amis hasem. Permen rasanya ada yang manis, ada yang manis pedas, ada juga yang manis asam. Ari kue mah rasana teh amis pelem. Nah, kalau kue rasanya manis gurih. Kalimat tanggapan nyaeta kalimat pikeun nanggepan tina kajadian. Kalimat tanggapan yaitu kalimat untuk menanggapi suatu peristiwa atau kejadian. Contona, tah aya gambar tina bapak-bapak nu micen sampah di mana wae. Nah, kumaha tanggapanana? Micen sampah di mana wae teh mangrupakeun kalakuan nu goreng. Sakuduna mah micen sampah teh dina tempatna. Nah, membuang sampah sembarangan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Paham? Mudah-mudahan materi kali ini dapat dipahami. Jangan lupa terus belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.